naon tah ningali cau atawa sampe naon we nu aya di kebon mah. Cek aya huwi rek naon rek di alang we. Nu geus karolot mah. Tuh cengek oge geus karolot geuningan. Aya uneur-uneureun, urang nyamel. Aya lalap. Jangkung keneh hayang di alana ge. Di ala lalapna jangkung Yo hese kudu mah wae pacul deui. Resep ari boga kebon mah komo nu ngolahna pe Mang Edi mah. Bener teh beulikeun kana ieu. Di kamari teh nya. Cenah ge keur meujeuhna. Mana ayeuna mah keur mahal. Mana teuing. Duitna loba ya sampeu. Nya hese euy. Teu mawa pacul atau parang. Kumaha ieu teh? Hasil Mang Edi itu teh. Mang Edi, bantosan Mang Edi. Yang sampo abi Mang Edi. Tengah wara wae teu kadangu kitu. Urang hayang sampo teh teu diwaro piraku teu kadenge Mang Edi teh. Mang Edi video wae tuh. Jadi abi yang sampo ini kalau rasana aya Mang Edi di dieu. Kang ngadamekeun sampo atuh. Abi teh nyana pacul. Mang Edi mah kita tadi teh ngabeteng wae ih. Ini ditaros teh. Kunaon atuh ieu meni naon ambek wae ka abi. Ini teh diwaro wae abi nyarios teh. Abi hang sampo tuh ih Mang Edi. Sok atuh nyarios. Mun abi aya salah sok carioskeun. Lain ngabeteng wae aing mah. Kaneng sia Edi aing. Oh, sia teh ya wae ka si Edi goblok. Sawa ka kapok. Kadieu sia mana sia? Kadieu sia wani mah dia. Edi hayang ayeuna sia katipu ku aing kapanggih sia kemana-mana oge. Aduh yang sampo ngeuna-ngeuna we sia neneng. Pelak aing lain pelak sia neneng. Kamunana Edi hayang sampo pret. We nya we aing teh sasandaran. Aduh aya aing oge sasandaran di dieu. Asa sok manja sia neneng. Goblok sia. Kadieu sia wani mah. Kadieu. Ini selumpat koplok sieun. Awas sia mengkadiri kapanggih ya nama sia ku aing. Kanyahoan tas sia neneng. Goblok teh sia. Sia.